bobogohan. Nak, simpan tuh bisa barunya loh. Malah sarang manuk. Ayaan teh dogna. Ayaan dogna. Sekaligus. Rasanya orang ngalibat ya arah. Ayo tuh. Kalau anu aja. Jadi dia anak. Itu orang ngalibat orang di lapang ya. Yuk. Gila teh jadi gila. Karena nunggu ada urunan biasa, Abi sarsa ya. Dulu tuh Abi tahu tempe atuh. Kan pada naon? Lalapo ya tuh. Baru naon? Ayam. Baru ayam baru. Gado di bumi. Papa ngijin sisa tuh. Tuh. Ih, nggak mau naon. Aden, nah, itu dah warungnya narutuk. Ya. Taruh. Tuh. Nah, mau naon teh? Memang warungnya nutup. Kenapa sih kita? Ya. Abi mau ayam. Ya di mau ayam nak. Iya. Orang mah ada ulaun kemana tuh? Hanas mau ayam. Kemana tuh? Orang bodong malah. Rek mah? Pesona tuh. Ya, tapi sana bisa mencit. Abi we. Nah. Ayaman babu mana mah. Ajak naonnya? Mau jual nama, ajak ganas. Emang aya ganasna? Hah, menikah kebon Mang Uar we. Sukan we ganasna geus arasak. Tong mau plosa, geus ganas mah aya di urang ayo. Bener, aya. Tos tadi mau mah dosa. Kamarana. Tara ganas ngarujak. Ya ganas. Ayo diantar kanu motor mengancang sabari meuli cengnya. Helina daguan di dieu nya. Turung-urung. Iya mah geus tapi Cincauan cing kurang. Kan habis turun. oh buhan. Mana? Terus aja lupa kan megancak. Jadi ya. Ya dia deui. Jadi. Nah, kalau ya ganas. Aya salju ganas. Ya, para hiji. Dua. Balik yuk ke Spurit. Orang jalan motong we mah deket. Jang, mereka mana? Ka dieu balik dia jalan pintas. Ulang seburit. Magrib sareupna pamali. Coba nih gitu tuh. Masuk aya maung. Ya. Cahaya. Bener. Aya sumpah lagi amang mah teu bohong, tong. Daripada kamu Sumpah. kita lewat dia. Akhirnya tadi. Kok kalau teu bejaan teh, teu meunang bejaan pisan. Keras kepala Keun lah cenah karasaeun lah. Ah, si Amang mah kemana wae nya ngomong teh sentral nya. Bener. Ini cenah. Sekarang